Udah ek balanja heula. Belanja. Heeh. Jadi. Cek balanja nya sakedap. Adi nanya kan ya? Aya. Masih ada kopi saran tadi. Nya. Ada kudu hati nama. Oh, sing waspada karena duit bos. Pertama, tenang Yang di jembatan. jembatan. Tuh di bantah kade. Oke siap Sering urusan jembatan. dicek. Heeh. Jangan cek nomor ada pamit kade belahan. Itu China bos. Kali dong. Aduh, geus hampura ya. Kakak Heeh. bro yang suana. Oke siap bos. Kayak orang nggak mau ke batai. Heeh, kade teh kontrol. Oke. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam bos. Kak. Naon? Tadi nengek ngomong yuk ke radio dia. Siga nama tetangga teh kecurigaan Tadi neng ke kamar mobil lo bandung ngomongkeun siga nama curigana teh ka Aa. Kumaha mun kanyahoan. Bener neng. Demi Allah teu ngabohong neng keur balanja oge buru-buru. Langsung balik. Just tenang lah, moal. Eta teh kumaha mun warga sarerea ngagrebeg ka dieu sok. Moal, Gus. Era. Tenang, Gus. Moal. Kumaha ieu? Moal. Kita mah perasaan si neng ngumpul meureun. Lain perasaan atuh da kadenge ku ceuli teh. Gus, tong mikiran kitu kan mah. Geus masak heula jeung geus lapar yo. Ek dimasakeun naon? Naon we sayana. Nya ek masak heula. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Oh biasa ya pasti pasar belanja ya. Beneran. Kebutuhan warung nganter si Neng karunya sorangan bae biasanya. Ustaz. Kebetulan ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Aya naon ya Pansip? Ada saya naon? RT nanyakeun. Ayo Kak, ka bumi. Aya naon teh nya? Rapat penting. Oh, ya antos aja tuh. Yuk. Coba ya kurang. Oh, tenan naon gitu, Bos? Tenan naon, tenan Oh, naon. ngantos Neng sarang naon salahnya? Ayo Bos, Di payun ya. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan tenang ya. Neng mah asa teh teh pararuguh teh asa teh tenang gitu ngalakukeun hal kaos kitu teh enggak penting aya we gangguan aya we nu nembongan aya suara nanahan teh teu jelas mending eureunana we kitu nya mending nyangan nama bener Gus, moal naon da eta mah harukur suara-suara humpul. sanes kitu atuh da asa aya nu nelor teh kitu apal meureun agen rasana aya nu neror terus kumaha teh Heeh. mending nya nyangan pada melandu bener teh kaos kitu. Kumaha neng da aya mah geus terlanjur. Tadina geus aya perjanjian ongko. Tapi da kumaha angger nya teu karunya kitu kan yang udah tinggi gangguan bae kudu kitu Nyapaan aya AA. nya sanes kitu kajian aya agi sok da dinya teh sorangan yang teh sare teh kabayang mun tiba-tiba nongol hareupeun kumaha nya teu karunya cenah mending keneh eureunnan nah pagawe nu bener Lamun di eureunnan ke urang can tentu boga duit deui neng. nya beuting atuh penting mah usaha heula lain di mana-mana oge Ayeuna mah da usaha-usaha ka mana tina teh hararese. nya atuh setelah tuh karap kumaha awe Oh, geus keun tanggung jawab aya mah. pan diingetan tos angger we teu nurut Syekh. Waalaikumsalam. Aduh. Cek. Astagfirullahaladzim. Aya naon ya teh, Pak RT? Oh, kieu tah. Mun urang teh apal meureunnya aya lembur teh beuki dieu teh beuki hareng-eng. Loba kajadian nu ieu teh kitu teh. Tah, jadi ngadenge laporan di warga cenah ayeuna teh kejadian-kejadian anu teu arasuk akal gitu intina mah.
Loba penampakan, malah si Hansip bisa berakali tuh nempo anu teu paruguhnya sih. Iya. Ringgis. Nah, tambah-tambah itu loba laporan di warga anu ngalaporkeun sering ngadenge suara-suara aneh aya nu sing kalayang sing kumaha malah cenah aya nu nempo buta segala rupa. Jadi itu kan tanggung jawab orang selaku keamanan. Bener. Ngan ai urang masalah ieu mah masalah gaib gitunya. Mohon. Lintang ti ku ustad ieu mah urusan teh lain jeung negaranya. Itu jelaskeun naon bae anu sering kejadian sering kealaman ai keur ngontrol. Pak Ustad, sering kejadian teh, orang teh kengontrol sering nempok buta, pocong, kuntilanak, Di mana eta? tuyul, Di mana? ya di mana-mana di sekitaran lembur orang. Jadi masyarakat gak sok resah, sok laporan ke orang. Tah gitu. Aduh, kumaha. Nyanggeus ena mah. Nya PRT. Cek kurang gitu ieu mah. Nya kayak penting hayu urang naon neangan sababna kumaha aya naon ieu teh. Hayu babarengan urang teangan aya situasi naon sabenerna di lembur urang teh Tah, gitu. gitu. Tak ngaresahkeun. Ya kan ku ayeuna manggil ustad ka dieu teh ustad selaku tokoh masyarakat, tokoh lingkungannya. Ayo urang babarengan supaya ieu desa, ieu lingkungan urang teh kembali aman nyaman deui gitu ulah model ayeuna. Malah nu mantak jadi bingung jeung melang gitunya. Ieu sangkaan masyarakat teh nyudut ka hiji jelema ieu teh. Tah Bada isa lah ka tinggal ke warung dongkak Ya, ya, teh. ya. Ayo Ya, urang urang- barengan. urang jeung biasa jeung ieu ya. Ya, siap. Asisten terbaik. Ya, siap. Kadek teh ah. Iya, Halus ya, halus gawena halus ya. Nah, yang geus kitu bae Ya, intina ya. mah. Ya. Ya. Nyantai satunya. Bisa sibuk di warung. Iya. Ayo ya. Aduh. Wah, ya. Ayo sih. Ini loh, orangnya. ayo. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Geus bari na gitu pesugihan teuing. Allah. Gitu nah. Neng bari jadi korban apa di tembongan wae. Bebengar orang teh. Lain kok kituna. Ini teh kawian pisan bro. Puting kaganggu wae. Yang geus ayeuna mah kumaha? Nengek niang tong neangan. Tumben nengnya jam sakieu warung geus sepi. Kamarana ya baru dak. Buka ta nyari sama di hari kita nyalaras kayak itu Aya naon? hal gaib Hal gaib. Emang sih kamar-kamar ge agak sok ngadamu teh kitu cenah. Masyarakat geus rada resah ieu teh. Suka tadi mana akar permasalahan mah. Pantesannya masih sore keneh. Geus harap pikir kamarana warga. biasa nama rame Biasa nama di dia sampai puting sok aya bae. Pak Ustad. Astagfirullahaladzim Aya naon? kapan dia Aya naon? Aya naon? Bari nyarius. Kumaha? Sebenarnya nama anu ngarasakeun warga Jayanto. Maksudna kumaha maksudna? Jayanto teh ngelakukan pesugihan ame bunga. Astagfirullahaladzim.
Kumaha terus kumaha ayeuna kumaha. Nyalita teh asa kasihanannya di bumi nyalira. Sakta pupugu ayeuna nembongan samodelan nu gede jangkung teh. Suarana teh pugura. Kasihanan Lita teh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ditambah nuhunkeun bantusananya elingkeun ayanto tong cenah gawas kitu deui. Nya ke insyaallah kayak Pak Ustad ngabantosan sareng ieu Neng Sinta oge ngabantosan. Ayeuna ana di mana? Mage di bumi ayeuna teh ditinggalkeun ku Lita teh. Nyantos enak mah tos insyaallah kayaknya ku Pak Ustad sareng ku Neng Sinta dibantos nya samampuna Pak Ustad insyaallah aya namanya tenangkeun heula pikiran urang hate urang tenangkeun ngadoa kanu kawasanya ka Gusti Allah pangmudah-mudahan urang sadaya dilindungi nya Neng Lita nya ayantona dilindungi ku Allah nya amin ya Allah ya rabbal alamin Nyantas nuhun ya Pak. nyantos enak mah mohon kayak insyaallah Mohon. Pak Ustad sareng Neng Sinta ngabantosan lah. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Bener geuning nanya. Astagfirullahaladzim. Aduh, si Neng kemana euy? Seputing kieu. Aduh, si Neng kemana euy? Aduh. Aduh, pasti abah tercetor, aduh, si Neng, perlu ke Pak Ustad ya? Ya, Andi, Pak Ustad. Dot. Si Anto meni buru-buru gitu. Curiga ganti. Curiga euy. Aduh, kekeo telepon barudak kok. Telepon budak kan. Di doko. Heeh. Aduh. Dok. Iya, kadi. Si iya sih, si Yanto mencurigakan euy. Heeh, sakalian jeung barudak. Merean. Oh, merean. Oke, ditunggu. Buat. Yuk, urang nuturkeun dia lah. Ustad, assalamualaikum. Ustad, Waalaikumsalam. Nek, bi, Ustadnya aya. Aya, kayak di ya. Mohon. Ah. Aya kamu. Waalaikumsalam. Ustad, naon ieu? Ustad. Aya naon? Aya nu bade ditarioskeun, Pak Ustad. Ayo tuh kalabat, ayo kalabat. Sok etah calik. Tah Neng. Sok calik etah calik gitu nya. Aya naon ieu aduh. Mun jiga nu rareuwas kieu. Jadi sebenarnya mah kieu Ustad. Kumaha aya naon? Aya naon ya teh. Jadi kieu Pak Ustad, abdi teh kan caritana kapungkur teh aya masalah. Masalah kumaha? Masalah ekonomi Ustad. Segala hal resenya. Jadi abdi teh cek paribasana mah nyandak jalan pintas Pak Ustad. Jalan pintas. Maksudnya Abdi teh ngabuta Pak Ustad. astagfirullahaladzim. Terus kumaha ayeuna? Abdi teh nyesal Pak Ustad. Hayang lepas ti ieu teh kedah kumaha kitu carana. Tos lami eta. Nya lami Pak Ustad. 'Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
pantesan sih tadi aya neng ditagi aya ka dieu nya wawartos gitu sih wawartosnya masalah ieu Tah, ayeuna ge si Neng teh. Tadi keluar di bumi nepi ka ayeuna cari deui Pak Ustad. Coba Cari ke mana? Mohon. padahal mah tadi entos lumayan lami nya nengnya terus lumayan lami di dieu terus uih deui kan Teu acan di bumi ge teu aya. ka mana tanya jadi ayeuna kumaha tah jadi erek maksudna erek kumaha ayeuna tujuanna Intina mah abdi teh hoyong lepas di pasugihan itu Pak Ustad. yang lepas astagfirullahaladzim jadi nyata orang teh ulah hanya karena masalah ekonomi orang terperosok ke jalan anu salahnya kemudian istilahnya bersekutu jeung nu ngaranna jin setan astagfirullah eta dosana nyantos atuh ayeuna mah eta di mana nang di mana ngambil pesugihanna di mana eta Di hiji leuweung Pak Ustad. tapi ayeuna niatna serius erek ngalepaskeun Serius, insyaallah serius Pak Ustad. nya Serius. syukur nya hayu insyaallah ke ayeuna dibantu ku Pak Ustad dibantu ayo ayeuna tuduhkeun tempatna urang sasarangan lah mudah-mudahan insyaallah karena ditulung ti Allah urang tiasa ngalepaskeun dina eta pesugihan eta nya Amin Pak Ustad. nyantos hayu atuh ayeuna babarengan ka ditu Ayo. tuduhkeun tempatna neng pada ngiringnya ayo ayo atuh. Ustad, genap lah sendal. Oh, nya sok. Ustad, nanti kan lah pantau ya lah. Wah, bener. Sabar. Iya berarti anu ngaresakeun warga teh. Iya, ulah hop. Ada ya ulah. Tenang. Ngesang beras. Ulah ya. Bisa jadi perkara ya main hakim sendiri soalnya mah. Ya. Kumaha aya naon eta naon ya teh? Berarti benar orangnya, Bos. Iya, hilangan duit teh yo. Bawa warga kehilangan duit teh. Iya, itu berarti provokator. Tapi orang teh kudu secara otak. Bos, Sofian, Bos. Bos, Sofian. Gus. Tenang. Bukan keluarga soalnya, weh. Udah capek ya. Aduh. Waduh, seberapa puluh juta ya Pak RT hilang duit. Ya, sabar, tenang. Orang ngaladang katiwu Pak RT ya. Bener ya. Sapoyan 50.000. Tadi kan terjujur ke orang. Masalah nanya gitu lah. Sugihan teh eta. Oh, berarti geus ngaku. Nah, cuman entenya geus sadar gitu hayang kumaha carana bisa lepas. Nah, ini teh niatna mah urang sareng Yanto terek babarengan ke tempat tempat tapana ayo urang babarengan kumaha carana ka di ditu suganan mudah-mudahan aya ditulung di Gusti Allah benernya Pak RT nya geus ena mah sabarnya geus ayo urang ena babarengan ka ditu Bereskan dah. Wangkat babarengan hayu Mending Kali urang. enak ka ditu. ka tempatna Yanto tapa urang mereskeun di ditu hayu Oke, suganan aya pitulung Geus jujur berarti nah ya. bener geus alus niatna geus alus geus jujur Niat geus babalik pikir. Ya, nya geus hayu urang ari enak. babarengan ka ditu yuk Yuk. Neng, Ayo warga. yuk Ada yuk. Rasakeun keluarga. Umat iya. ada ansip Sip. ayo di mana ya
Sok gimana Gitu, dukun? Oh, Mana? itu. Pada gitu Pak RT. Nah, yuk. Ngerasa ke warga. Mudah. Yuk. Ayo, acurkan. Ayo. Hancurkan loh. Ngan kari tuba. Bener, iya. Iya. Benar Pak RT. Ayo orang. Iya kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Punya Pak RT. Depan Ramadan. Mohon Pak RT. Ada angker. Yang ada adek nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Kumaha aja orang Pak RT. Tempat jinjing setan. Lain, iya. Kumaha. Pesugihan teh naon sebenarnya teh makhluk teh. Buta, Pak Ustad. Buta. Pak RT. Wah, masih aya keneh berarti Pak Ustad dedengkotna. Pak RT sareng sanesna ka pengker baheulanya. Ya, sok. Bisi aya nanaonnya. Ya urang ngabantuan ku doa we Nya, ke banyak. Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
anu geus dicanggikeun ku manehna tapi manusia ingkar tina janjina ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Allahu Akbar. Pak RT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadari lah. Kadari. Aduh. Alhamdulillah Pak RT. Dah. Pak RT, Ustaz. Litana ka mana? Lita. Mun. Oh, nyantos kayak sagedap. Sok. Sugan masih aya katulungan gitunya Pak RT. Bantuan doa. Pak RT tempo. Sip. Bantuan. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Selamat. Ada. Nanti saya dicandak weh. Yuk, Neng. Weh, Pak RT.